Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sedayana pencinta cerita Sunda tanah bidang Sunda nu digara pusim geuring Mang Dina Mara saha baik di mana bae alamat wargi bonu caket tanu tebihna istri atau nabi pamaget nu anu sepuhna kumaha wargi sadayana daramang dengan ieu pamugi bae sareng rehatnya wargi sehat jasmanina sehat rohanina digambirkeun rezekina ditebikeun balaina aya dina lindungan natanapi panang tayungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin eta pisan nu dipihar kusim geuning siang kalian wargi anu nuju ngantos sarita Sunda dina judul Siluman Baya Dano karangan Kiliksa bagian nu ka-30 dina bagian nu ka-28 urang nyarioskeun Samin anu harita nuju ngobrol sareng Nyi Asninya atuh odo sareng anu hiji deui tah Nyi naon manamina teh kamari teh tah harita anjeunna kagetnya wargi nuju ngobrol kitu ngagublag ti luhur siga kalapara gerah goreng saterusna ditingali anu ngalangkang katingali buaya kumarjing na carita wargi mangga dijeng ngadangkeun eta ngetang landung pang beberapana Tetela kahariwang Samin jadi kenyataan teu kanyahoan ujug-ujug gujubar aya kalapara geragana cai bangawan muncrat lambakna lalumpatan ka sisi gebeg sadaya ngarenjag hampir bareng ngareret ka tengah ana berih anu ngalembang hidung nyoloyong maju ka girang sidik buaya nyai tuh tinggali hayu mundur Samin gugup harita atuh manis sepa Nyi Asni teh satengah teu sadar ngarontok ka Samin muntang mani page odo kabitaeun ka manehna taya nu nubruk tapi teu eleh geleng manehna nubruk ka Nyi Minah bari pok ngomong nah nyai teu nubruk ka akang hari itu aya naon ieu teh Nyi Minah mani can ngartieun jiga nama itu aya panganten hayu buru urang nyingkah cik odo bari matot Nyi Minah dok bawa indit Nyi Minah dok hayu buru-buru Samin ngajak indit atuh beretak obatan alumpat Nyi Minah setengah digusur ku odo ari Asni digondeng ku Samin dua jodoh lalumpatan ninggalkeun sisi bangawan anu sejen reuas nenjok itu kabawakeun ting koreja terus lalumpat najan teu aya nu ngabejaan ge kabeh geus pada ngarti pasti aya buhaya teh reup panon poe angkeub horeng kapindingan ku mega anu kandel ngadingding panon poe teu tembong deui langit kalakah beuki reueuk angin beuki gede nu adulin sisi bangawan birat baralik kibongko oge kabawakeun balik padahal biasa nama tara kagoda maneh nama najan enjo buhaya ge tara sieun da geus puguh tara ngaganggu tapi harita masieun lantaran langit ngadadak angkeub bisi hujan gede kucapkeun Samin jeung Nyi Asni harita teh geus nepi ka lembur henteu lumpat ayeuna mah limpang biasa ngarendeng Samin ngahegak Nyi Asni ngalenghoy reuas jeung cape beungeutna sepa ceuk akang ge ulah nyaurkeun nu kitu jadi dinya mah sok kontan eta teh ceuk Samin jadi inget di kana kejadian tadi panasaran atuh da Kang ari pek batuluy nembongan geuningan ih moalna naon eta Kang Samin Nyi Asni reuaseun moal da tadi ge ukur nembongan ngan kedi mah upami amengan di kadinya ulah diinget-inget wae ulah disaurkeun nya kitu juga nama kamana Minah keun lah daya si odo ya urang mau sakantenan ku akang jajabkeun ka bumi nuhun Kang Samin Samin kacida atau heunana malah najan reuas ge hate mah nganuhunkeun ka sakadang buhaya cenah lantaran ku ayana buhaya anu tembong Nyi Asni jadi montel ka manehna aya jalan komo meuntas nya akhirna mah goka imah Nyi Asni ditepas indung bapana keur ngobrol paduduaan bangun ti dari anak ngan basa nenjo anakna datang teh duanana bangun bunga da mani bareng mali kaburuan tah geuning datang tas ti mana Asni ceuk indungna amang we atuh mah tembal Asni teu nyaritakeun yen tas ulin ti dano jeung saha jeung Jang Samin ceuk indungna deui muhun mah bangun asa-asa jeung era kawantu karak harita lempang bareng jeung jajaka sasat anu beger munggaran teh
Oh, syukur atuh yap ka dieu jang. Indungna nyambat ka Samin. Nuhun Bu, sanes waktu ayeuna mah pun biang beli dedepeun permios. Cek Samin bari rengku hormat, cacap nyarita kitu hate mangga gebeg sabab kaduhung naha make nolak. Matak naon mun daek tapi geus kagok kadarisan yen moal asup heula. Oh, mangga atuh. Permios asni mangga Kang. Samin bangun lalia trek indi teh. Suku asa berat hoream ingkah. Tapi akhirna mamalik bari narik napas jero. Hanjelu malah magegelendeng kana bibirna sorangan. Nah make nyebut mangga. Meureun senang lamun diuk paduduaan ditepas. Samin mawa ka hanjelu tapi akhirna mabunga dagis hasil ngadeukeutan Nyi Asni teh. Terus balik ka imahna mapaigang leutik teu malirek kana nanaon lapar ongkoh hayang dahar. Tegung selila jebul deui odo jeung Minah daru dawaan harita limpang atuh indung bapana Nyi Asni geheran sajunjungan maca lohok ngan lila-lila ngarti jeung teu aneh deui da anakna ge memang geus galede geus meujeunna akil balik pantes ulin jeung jajaka oge. Asni tas di mana ulin teh nu sanyana cik nyarita nu jujur cik bapana nu katelah Mang Ira tukang dagang bedog nu kasohor. Tidak no Pak, cik Nyi Asni teu wani ngabohong sabab geus nyaho kana adat bapana. Kumaha mun manehna bohong atuh harita ge Mang Ira mani ngajenghok bangun teu percayaeun. Naon Asni? Dedengian teh tidano. Mun tidano Pak. Aduh gagabah sia mah ulin teh. Nageus eueuh di pangulinan sejen. Make los-los kadano sagala rupa. Cik Mang Ira beki leuwas. Malah katara ambekeun pisan ka anakna anu kumaki ulin di dano. Nya ditanya kitu mah teu ngomong Nyi Asni teh. Rumah sakabawa geus sakaba-kaba kabita ku pangajak baturna. Malah ayeuna beki karasa hatena ngarasakeun jeung sieun. Da bukti tas nyaritakeun buhaya betuluy aya nu nembongan ka manehna. Mogeus Asni, ka ditu ka jero. Ceuk Mang Ira teu loba omong deui ngan paromana bangun nu ambek pisan. Nyi Asni teu baha bus ka imah bari hatena gegebegan. Sieun ku bapana jeung inget bae kana kajadian tadi. Jaba jadi beda rasa deui ting kumaha omongan jeung renghak paripola Samin ka cipta bae. Ari Mang Ira jeung bojona harita teh pahuleung-huleung duaan. Jika nu tambah bingung melang ka anak bisi katutuluyan resep ulin. Mangkaning ulina teh ka tempat anu hara-haraeun. Teu jauh tina sangkaan. Si Asni teh jadi lampar ayeuna mah. Make jeung wani ulin kanu jauh jeung kanu sangat di. Cik atuh pelingan budak teh. Ulah sok diantep karepna wae. Mang Ira maido ka pamajikanana. Inari Kang Ira da eta oge kudu kumaha mamagahan mah ngan tadi teh kanyahoan inditna jeung teh bebeja we deui. Oh kajeun ngan isukan mah kada sing telik. Ulah meunang luas leos eta budak budak luas budak teh luas leos maksudna lah. Nah, melang pokona mah bisi kumaha onam. Nya heug eta mah. Jempe geus kitu mah terus arasup ka tengah imah. Sedengkeun Nyi Asni ngaremaneh di kamar teu daekeun bijil sieuneun ku bapana. Ari atena kala beuki nyantel bae ka Samin teh teuing kumaha bet hese mopohokeunana. Sorana kadenge wae rengkak paripolahna kacipta wae mani asa atra nembongan dina kongkolak panon. Ari nu dicipta-ciptana harita teh keur ngabaheula sorangan di tepas hareup. Samin ngarasa guliga hate bunga nu taya papadana. Sabab cita-citana geus hasil, geus bisa ngaitkeun pikir ka Nyi Asni, geus langsana namplokeun ka panasaran. Soal ditarima jeung teu nama kumaha engke, nu penting mah geus mitembeyan kari nuluykeun. Bagja teman mun Nyi Asni daekeun ka aing sarta narima kana kanyaah jeung ngarepan diri aing.
Muga-muga we ieu kajadian teh sing jadi sabab kana ngahijina aing jeung manehna. Kitu ceuk Samin gede harapan dumegis tembong piadeun. Repeuting Samin teu incah ti imah peuting eta mah teu turun-turun acan ka babaturan oge poho da inget tenana ngait bae ka Nyi Asni nu geus lila ka impi-impi. Cag urang tunda heula. Kacaturkeun di nagara siluman Dano. Bareng jeung mangsana Samin nu ulin di sisi Bangawan harita teh di nagara siluman anu ngalanglang mapai wates nagara ngaronda nagarana. Anu kaparengan masih kene lalagasan can boga pamajikan eta siluman teh katelahna si Wirsa. Baranggo ka hiji tempat si Wirsa curinghak lantaran ngadengen uting cirihil bangun gumbira. Nya si Wirsa teh henteu muru ka eta tempat. Pedan si Wirsa teh muru ka eta tempat. Barang beureuh anu keur hotel Siligonjak nu tayalian iwati Nyi Asni jeung Mina dibaturan ku Samin jeung Odo. Rega harita si Wirsa teh eureun nangtung bari nanjogkeun kanu keur sempal guyon. Sarta kadenge pisan sakacap-capna malah sakapeung masih Wirsa teh melu seuri. Panonna toleh mureleng ka Nyi Asni nu kasida kacirina mani herang urung layungan medal cahaya bijil sari. Gening aya nu mencerang eta. Urang mana nya. Aing jadi betah ngarona ieu. Asa seger ari kieu mah. Geun rek diintip ku aing. Kitu ceuk si Wirsa siluman anu keur tugas ngaronda. Terus nguliwet kanu Suni maksudna mah sangkan teu kanyahoan ku nu keur arulin. Nganda hayang rada deukeut nya ngatayep lalaunan. Barang keur kitu kadenge nu ngoceak ari deret Nyi Asni jeung Minah ti garanjreng terus salumpatan ninggalkeun sisi Bangawan. Atuh si Wirsa teh harita ngahuleng sarta hanjelu asa leungiteun manehna. Aduh, rek ka mana cenah eta teh? Mun lain keur ngarona dituturkeun sia ku aing. Tapi ngaronda mah aya waktuna. Keun mun geus bebas tugas rek dilanglang sia. Iraku teu kapanggih. Da ngaranna oge geus kadenge kek. Saha geuningnya? Si Wira ngomong sorangan lila-lilanya seuri pok di ngomong, "Oh nya Asni ngaranna teh." Si Wirisa mani agul terus ngoloyong nuluykeun tugasna ngaronda wates nagara. Nya sanggis bebas tugas da digilir jeung baturna manehna henteu balik ka imah tapi kebat rek nyusul ka Nyi Asni tea. Kocapkeun dina hiji poe lembur kemayungan teh anger cara sasari. Jalma digarawe sacabakna nu ka sawah geus indit, nu ka kebon, nu ka pasar jeung sajabana. Harita Nyi Asni teh liar, malah kabah suha oge teu dijurungan. Kala indungna indit sorangan. Da melang bisi indit deui cenah. Atuh Nyi Asni teh asa dikerem ku kolot hatena ngageremet mun kongang mah hayang belesat kabur nuturkeun Samin. Malum anu karak mangkat beger tea, hate keur bejeuna kumalayang loba lamunan jeung sawangan. Panon poe geus rada luhur, panasna rada moreret. Diburuan jempling biasana sok loba hayam, harita mah ting kamarana ulina eta hayam. Atuh simpe maniti iseun. Ganti kajauhan kadenge sada anu nutu dina lisung, embeting berele di sisi lembur. Nyi Asni bijil ti imah rek diuk dina bang baru ngadawe ngabang berang tineung. Nyawang bangsa nu geus kaliwat asa waas ngagoda kana pikiran. Keur kitu jebul sobatna Nyi Minah teh gek diuk dina golodog. Ujug-ujug pok ngomong mani hari weus. Asni, urang rande ribut magar teh aya nu kasep gandang cenah ngulampreng ka tengah lembur. Naon ari maneh Minah mamawa beja nu kitu patut Kami mah moal kabengbat, moal kabita. Kena nu gandang nu ginding ge, kami mah teu hayang nenyo.
Cek Nyi Asni bangun teu malire. Oh tahunnya geus eta geus heulah nyaho lah. Cek Mina ngoconan da manehna ge geus ngarti naon nu ngagolak jeroun dada sobatna. Karasa kumanehna balik ti danau ge mawa perasaan anu teu puguh dina hatena. Nyaho kumaha Mina? Nya boga naon kami? Tong api-api pokona mah samulangna ti danau moal teu guling gasahan inget wae ka si manehna. Nya aku moal nih. Naon kudu di aku Mina? Asni api-api padahal hatena ngaheukeun da puguh ti kamari ge hatena asa ngolembar inget bae ka manehna. Ya nih karasa kukuring di saprak si Tuyun jeung Kang Odo. Nah dapeting teh teu bisa ti berasare. Gulang-gulinga loba ka eling. Tuning peureum kadeulebeun tak karasa. Pokona mah asa hanjelu lah bet ngan sakedeung tepung teh. Nyi Asni harita teu nembalan ngadenge kitu teh bet asa nyindiran ka manehna. Da heueuh kitu pisan anu karasa ku manehna oge. Atuh ngahuleung we jiga nu keun aku tandung. Teu malire ka Mina anu aya gigireunana. Kunaon nih gering atawa kumaha dicarekan ku bapaknya? Cek Mina bari mencrong. Marina geus bisa neguh pasti sobatna digelendeng ku bapana. Henteu Mina teh aya nu ngagelendeng ka kami mah. Nya kunaon atuh ngauleung wae gering. Gering teh rieut henteu ngan nu jelas mah teh aya bedana jeung nu karasa ku maneh. Tuh nya. Nah bati sumput-sumput atuh kawas lain ka sobat wae. Nih ari maneh kumaha rasa jeung perasaan ayeuna. Da kuring mah salah lanjung ieu teh di salah nangtung salah dina teh bet aya anu leungit. Moal beda jeung maneh Mina. Nya syukur atuh ari kitu mah. Tapi kuring mah penasaran ye, inget di kana beja batur. Magarkeun kalemur aya nu gandang ngalanglang. Nah neangan sahanya bagja tina menan batur anu gede milik. Bisa karagragan bulan dipikah hayang ku eta jajaka. Cek Nyi Mina kala mengkol kadinya obrolanana. Sedengkeun Nyi Asni asa betah keneh ngobrolkeun pasoalan anu aya pakuat pakayitna jeung Samin. Make mikiran batur pan geus boga Kang Odo lain. Lain kitu atuh. Nya hayang we, hayang nyaho kanu anyar. Sugan aya jurig tumpah kuda. Kataksir deui kudu gandang. Si eta mah sarakah atuh. Cek Nyi Asni jebi nu dijebian kalah Nyi Kikik semongoa. Ya kergunem catur gitu anu tinggal rendeng ngobrol barang didaret barudak leutik mani ngabring keur nyaritakeun nu kasep gandang. Kabeh cenah bangun panasaran. Da puguh di lembur kemayungan mah eueuh anu kasep kitu. Atuh Nyi Asni panasaran terus nyalukan barudak nu dicalukan teh ngagugu nyalampeurkeun kaburuan. Aya genepna nu panggedena ngadeuketan pok harita teh nanya. Wargi sadayana kawargi anu jeung ngadangkeun dongeng Sunda saha bae di mana bae alamatna. Jadi jeung ngadangkeun ka sadayana etang-etang Landung Pamberahmana oge kawargi anu bade ngadangkeun dongeng Mang Dina Mara dina YouTube kadi lalepat channelnya tingali bae dongeng Mang Dina Mara nu asli mah sadayana aya dina channel asli Mang Dina Mara nyata channel @mangdinamara. Anu subscribe alhamdulillah 441 ribuan langkung nya wargi sadayana. Deila Pandina Marang haturkeun nuhun ka wargi sadayana anu parantos subscribe anu teu acan di antos pisan wargi. Mangga atuh ka wargi sadayana hatur nuhun nya sateu acan. Ayeuna urang lajengkeun di wargi carios Siluman Bayadano karangan Kiliksa bagian anu ka-30 kanggo dinten ieu dijang ngadangkeun dugikeun kareng saena. Aya naon teh Cuk? Lain marane teh ngobrol ke naon bangun dari nakar. Aya nu aneh di mana? Cek Nyi Asni. Iya cuma itu tuh batur mah ceula lompatan ka jalan gede tadi teh. Hayang ningali anu ngalangkung cenah. Cuk kieu yo. Eta budak ngacungkeun jempolna bari dengdek. Di mana ayeuna? Kawetankeun Cuk, jiga nama aya anu di teangan eta teh lah. Nyi Asni jadi penasaran ari ngadenge kitu mah.
Jadi ngahuleng sakedeung red kaminah nu didaret seuri pok ngomong. Urang lajo ya. Sanu terang aya milik. Nya hayu atuh. Nyi Asi nutupkeun panto ari barudak buyar bari ting cerih. Bringka kaler mapaigang detik recok harita ngararongong. Sedengkeun Nyi Asni jeung Minah harita teh gesat-gesut muru ka jalan gede sugan kawenehan bisa tepung jeung anu kasep gandang teh. Baranggo kasih si jalan mata kanjeluk dan cek batur geus ngaliwat cenah. Nyi Asni nanyakeun kanu ngariung di dinya nyawe sarereage keur ngobrolkeun nu kasep. Magarkeun teh lir dewa cenah anu turun ti kahyangan. Da di lembur eta mah taya bandingna. Ka mana ayeuna Bi? Cek Nyi Asni nanya dari ya nakar. Allah, Nyi Asni kaporotannya teu kabagian nyawang anu gandang. Karunya teuing tinggalin zaman. Tuh kaditu tuh nu kasep mah. Matak deung leuleun nyai bibi ge anu geus cetuk kuisnya. Gegebegan deui ene nyono kitu mah. Heuh, deuna. Cek si bibi teu era-eraeun atuh ger nu aya di dinya teh sadeuli. Malah pada ngemairan da loba anu saha teh teu era-eraeun ku huis jeung incu. Anu geus cetuk dawuk sakitu kata jina di mana komo anu ngarorak keneh. Geus puguheun parawan-parawan mah eje geler teu ngeunah cicing ngadenge aya anu kasep teh. Teu bobogoh loba nu poho ka salakina. Cul pagawean ninggalkeun kawajiban. Kalah ting rariung di sisi jalan susuganan anu gandang ngaliwat deui. Kaporotan Minah teu kabagian urang mah geuning. Ceuk Nyi Asni. Nya ukur bejana urang tapi sugan we balik deui lah. Ulah waka balik cicing lanan di dieu nya. Ceuk Minah bangun gede hate. Nya kitu we lah da moalna naon ieu lah. Bapak ge moal nyarekan hari ulin di dieu mah. Bakat ku hayang nenjo Nyi Asni jeung Minah poho kabalik. Milu ngariung jeung batur harita di sisi jalan. Milu ngobrol sembal guyon silih gonjak jeung baturna. Keur kitu lar aya jajak kaopatan ngaliwat horeng samin odo kamadjing saca. Tengrek kamarana ada bangun segut nakar. Puguh bae Nyi Asi mani ngarahu rek nanya asa era da loba batur tungtung ngahuleng ukur nuturkeun ku paneuteub. Nih, tu Arjuna tuh. Minah ngaharewas bari Noel. Hah? Arjuna ti ni maneh teh. Kuring mah yang papanggih jeung nu kasep euy. Tah mimitina ieu kade ah. Ulah sok elodan bisi teh aya acian ke. Ceuk Nyi Minah ngaheureuyan. Ah naon salahna mi karesep kanu gandang. Boro-boro kuring tuh bi inem oge anu geus kari ruangan manika garetek bujur jika nate hayang ngeun tepung deui. Da nya ketang karasa ku kuring ge. Ceuk Minah harita. Ari nu jadi buah carita, buah bukur catur teh harita teh keur maju kawetan. Mapai jalan gede ngajugjug ka imah Ki Jumri. Memang bener aya jajak ka gandang kasep ginding beungeutna bijil cahaya. Lir bentang nu kaberangan. Awak jangkung leutik ngalempereng koneng, buuk rada panjang nutupan punduk, panonna oge cureudek. Dipapaesan ku halis anu kandel ngajeler paes. Kumis ipis, jangot oge saeutik. Ari dimpang lir priyayi, gaya menak kahyangan, go ka imah Ki Jumri, terus urug salam. Assalamualaikum. Rampes. Menembalan bisu masih nu kaparengan ke raya ditepas. Brai pantau muka ngelol neuteup Kisema. Kisema ungguk pok nanya sopanaker. Dupi bumi Bapak Jumri leres ieu. Oh, laras pisan mah ngalingih-lingih. Nuhun Ibu. Kalacat unggah gek diuk merenah nakar. Bisu masih diuk deui pok nanya taliti nakar nah saha ngaran asal ti mana niatna aya naon. Ku Kisema diterangkeun yen manehna teh katalah Wirsa asal ti lembur jauh desa nu Anggang. Datang kadinya rek nampungan Ki Jumri aya tanyakeuneun. Tah kitu maksad teh Ibu? Oyong tepang we abdi teh sareng Bapa.
Aduh hanya kating pugu bapak teh ti enjing kene ge tos angkat duka bade ka mana tada henteu wawartos. Kumaha atuh nya bade diantos eta nepi bade ka dieu deui. Ceuk bisu masih. Sawios harita aya mah atuh. Manawi tiasa naros ka ibu teh margi diantosan malami teuing. Ari ka dieu deui teh diwatos anu rine ceuk Sema. Nya mangga atuh bade naroskeun naon? Bisu masih harita panasaran ada heran ku eta jalma. Eta bade naroskeun dupi di dieu aya nu jenengan Asni. Asni nya aya nanging sapuat tamapi anom kene. Anom kene yuswana 18 tahun. Oh, ke moal kitu putra Mang Ira mah. Coba we atuh taroskeun ka ditu tu ka bumina. Kebateng ngulon engke di parapatan haroskeun deui da moal aya nu bireuk di dinya mah. Mang Ira tukang bedog gitu. Cek bisu masih bari nunjuk harita ka tebeh kulon. Atur nuhun Ibu, permios. Mangga. Nya geus pamitan mah eta Sema teh terus turun. Kebat ngajug ka kulon rek muru ka imah Mang Ira. Sajajalan harita pada nenjokeun, pada ngalalajoan da eta rarasepeun ku kasepna, ku gindingna, jadi boro-boro lalaki, boro-boro awewe, lalaki ge loba nu olohok ka bitali. Bareng ngaliwat harita palebah Nyi Asni jeung Minah. Atuh mani buncelik duana ge kataji kapentang rasa ku jajaka anu gandang ginding. Tapi taya anu wani ngomong ukur baceo sajeroning ati. Lar si jajaka teh anu gandang teh ngaliwat mengkol ka katuhu, kuliwed kan rada suli. Terus mapaigang litik gok tepung jeung aki-aki terus nanyakeun imah Mang Ira. Ku aki-aki dituduhkeun atuh gok weh ka imah Mang Ira. Eta jajaka uluk salam, tarojol aya bijil ngabagiakeun horeng indung Nyi Asni, da Mang Ira mah keur dagang ka Serang. Geuning tamu bade ka saha Aden? Punten bade ka Mang Ira, aya di bumi kitu. Teu aya Aden kumaha tuh bade diantos eta bade kumaha? Mangalingi heula atuh. Mangga. Kalacat unggah geuk diuk di sanghareupan ku indung Nyi Asni. Eta giruaseun kasemahan kitu teh, kahiji anyar pinanggih, kaduana asa beda jeung nu loba. Mani mencrang eta semah teh. Jabat aya ibar ti anggalna deui, tapi kasemah mah tetep hormat. Terus ditanya ngaran lembur matuh jeung pamaksudan. Si Wirsa ngajawab terang-terangan boh ngaran boh pamatuhan. Ngan perkara maksud manehna rada asa-asa keneh ukur nanyakeun beneran teu ngeunaan Nyi Asni. Nya muhun Nyi Asni mah pun anak nanging duka ka mana atuh da. Tadi piwarang nungguan bumi sabot bibi ka cai. Nada geus nampak teu aya dupi Aden. Aya pikir saeunaon atuh ka pun anak. Nyauyung tepange bulah asal sono dume tos lami tepang larai Bang Brok Jonghok. Ya kantos tepang sate acana gitu di mana tepang? Indung Nyi Asni rada heraneun. Atena bingung jeung ngariwang deui. Kan tenan kan tepang mah. Nah indah acan kenal tayuna maksudnya hoyong kenal we sareng jenisna. Sakan tenan hoyong tepang sareng Ibu Ramana kitu maksud teh Bu. Cek si Wirsa harita beki daria atuh Ma Asni teh hanjelueun dumeh Nyi Asni teu aya di imah. Nya kumaha atuh da ayeuna manuju aya di bumi pun anak teh. Sawios engke we lah bade upami aya waktos deui bade nepangan ka dieu ngan ulah disaha-saha we. Cek si Wirsa. Nya mana atuh ari kitu mah. Nanging bili aya amanat kanggo pun anak engke kumaha bari didugikeun. Kieu we atuh bili abdi rada lat ka dieu nya upami si Nyai nuju Sema jerungane ameng ka sisi Bangawan da abdi sok ngadoniis di dinya. Oh, mangga.
Si Wirsa amitan terus indit teluak liek deui jiga nu sieun katohyan ku batur. Ari Maasni mencerong nepi ka lesna geus kitu ngahulang sorangan inget kana amanatna. Nah make mere janji ka si Bangawan. Naon hartina ieu? Palang siang ieu. Kitu geureum teu satena, tapi teu wani kedal da eueuh batur ngomong ongkoh. Koloyong ka pawon rek merunseuneu rek nganeutkeun sangu, bisi Mang Ira kaburu datang. Ngan keur kitu kurutak Nyi Asni datang bareng jeung Minah. Gek dariuk ditepas teu eureun-eureun ngobrolkeun anu kasep, anu gandang. Kawas nu kapeng peongan wae. Kabandang ku nu gandang, kapelet ku anu kasep teh. Minah, nyaan beja teh bener kami mah mani asa teu napak. Bakat ku heran jeung nu kasep. Saumur nyuhun hulu ieu. Karek ayeuna manggi anu gandang jiga kitu. Da kuring ge sarua wae atuh. Tapi ulah dipikiran teuing. Bisi matak geuring nangtung. Ambon sorangan yah. Kuring arek bantuan heula gageroh maksud teh kama. Cik Minah amitan geus rada bosen nyaritakeun nu kasep. Nya jiga tung ke sore ka dieu deui nya. Heug ari salse mah. Minah balik ari Nyi Asni mah kala ngahulang harita. Jadi nganteur lamunan ngumbar sawangan, kawawa sorangan, mun diparengkeun ngahiji laki rabi jeung nu kasep tadi. Lat wae poho kasamin mah. Da eta kabengbat ku nu gandang teh. Pugu bae moal aya nu teu kabandang ku nu kasep tadi mah, da memangna mani moncorong atuh. Sabot ngalamun kitu jol indungna atuh ngarenjag Nyi Asni cengkat bari ngareret ka indungna. Ma, ngareruas mah. Lain tas di mana ari maneh Asni. Manitara bebeja ka kolot ari indit-inditan teh jeung. Waktosna wargi sadayana teh nyekapan. Wargi sadayana pencinta cerita Sunda tanah bidangi Sunda garapan Simkuring Mang Dina Mara. Carios siluman buaya danau karangan Kiliksa bagian nuka 30 wargi dicekapan duikeun ka dieu bae pamugi katampi kalian kabingahan. Insyaallah atuh siluman buaya danau bagian nuka 31 enjingna waktos nu sami urang lajingkeun deui. Simkuring Mang Dina Mara ngaturkeun nuhun keparatosanana di jeung paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.